Eta begitu bobo Imam Syafi'i dijagaan tak murid gitu nu baheula mah santri teh ka guru teh emang santri kuari dak intip kakak ke CS encan laju munah es urang paling bae kalapana orang kiai ngadengekeun be tengah-tengah naik kecuali be kiai ai aceh nek naon punten barek nanya i jalan ka langit ta lain ieu cek saha eta senang jadi mubalek. Iya pula beres acara misalkan di dia ngobrol iya itu jam 12 datang maka imah jam 3 deui bae. Ya Allah isuk-isuk aku aing kudu setor ke pamajikan jam 8 berang aing titah lempang deui pan eta alabatan tuyul tahiru hebatna induk lempang ka imah anak ka dapur. Assalamualaikum salam aing naon mak aing ngilu kieu aing kitu pugu di imah aing eta sanjona teh jalan paeh tadi keneh mah horeng indung lain ka kamar mandi ka goah di deuleu eta kamar anak goah nah aya beas teu kuat sampai ka dinya eta indung dulu apakah aya urang Cibacang anak nunongan indung model kitu aya wah aya ngilu noong ngilu nyuk beas tak korak si eta mah anu indung eta anak uki nu kitu eta kelakuanana aya naon cenah dia ka dia lain mah cenah boga beas terus panengaramat jeung lauk-laukna iyalah itu pada matak jelas lamun jelema takdim kanu jadi indung jeung bapak bakal mulia darajatna di sisi Allah Subhanahu. Alhamdulillahilladzi aujabal khitan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahud dhulam wa rasulul malikil allam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun addibu auladakum wa ahsinu adabahum Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasyahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati sholawat miwasalam mugia Allah curahkan kaharibaan alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan urang sadaya anu halaladir jaga di pe kiamat sing kenging syafaat al-mukarramun para masyaikhil kiram para sepuh pina sepuh saumumna kiai-kiai anu halaladir wengi ieu hapunten ku pribados teu tiasa disebatkeun satu persatu insyaallah teu mengurangi rasa hormat sareng takdim ka para kiai urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang kiai-kiai urang
senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin di para ranjangkeun yuswa nu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat kujisim kuring dipika hormat teristimewa sohibul bait sakaluargi anu ngajadikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Urang doakeun mudah-mudahan sohibul bait beserta keluargina sing dijadikeun manusia anu ahli ibadah. Putra putrina terutami anu parantos dikhitan mugi-mugi ku Allah sing didamel putra anu soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak tea titipan ti Allah. Setiap orang anu dititipan maka kudu jujur. Dasalis maha orang cicing dina agama Islam, agama anu teu sembarangan, sehingga Rasulullah dakwah tabligh nyandak risalah timulai Nabiullah Adam dugi ka Kangjeng Rasul sadayana dakwah nyandak risalah nyandak agama nu dibawa ngan hiji hanya agama samawi, agama tauhid, agama Islam anu buktina kalimah la ilaha illallah. Ngan eta Allah ngutus para utusan kumaha nabina. Ketika Allah ngutus Nabi Adam maka umat Nabi Adam bersahadatna kieu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Allah ngutus Kangjeng Nabiullah Nuh maka umat Nabi Nuh bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Nuhan Rasulullah. Dugi ka Kangjeng Rasul ashadu alla ilaha wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Naon ngaran agama? Ngaran agama eta Pak Bu wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul, tujuanana supaya umat bahagia di dunia, bahagia di salamet dunia, salamet kampung naon namina ya? Cibacang. Urang Cibacang hayang salamet dunia akhirat. Atuh jacalalager yang ngomong nama. Hayang ka surga tah hayang ka neraka. Atuh jatuh edan yang ngomong nama. Nu tilok salat ngomong na hayang ka surga, nu tilok ngaji ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang. Pemuda sok judi selot ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nginjeman Bang Emok ngomong nama hayang. Endah ngomong nama. Pala hadirin, urang mah pan kieu ai larangan bulan didenge, ari larangan Allah dilabrak. Teu kahar teh ka jelema kuari. Hei, bener tanda ya. Kadang-kadang ieu di urang sapar sok telok dipake hajat. Komo ngawinkeun mah. Lamun rek ningali sejarah Kangjeng Rasul nikahkeun putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ditikahkeun jeung Sayyidina Ali radhiyallahu an bulan Sapar. Nek naon kadenge ka dukun. Cih. Poe mah kabeh bagus, meunang nyeun pangeran ulah poe teh anjing behangit. Cih. Kapan dina eta ki jamal keur ngamat supaya hajat bulan Sapar kumaha rehe aing unu ngondang. Ram jadah doang kombi. Mantap eta kadi itu Barudin.
baru esa baru mon cenah Bahaji isai bulan Sapar tuh bagus ya Bahaji kosong ceng ya pas ya gitu kan dia insya Allah ya pokoknya cuaca rapi gitu kan angges be pokoknya mah mampang cekek ke jelema gitu kan guys tak iyalah hadirin wal hadirat geus lamun hayang salamet ieu kabehan ge urang berikut kuring nu ngomong Haji Jamaluddin jah hayang salamet embung eta urang cilaka benar kudu mengikuti undang-undang Allah kudu nurut ka parentah Allah kudu ngajauhan larangan Gusti Allah geus mun hayang salamet nu eta cokot patokanana agama tah ieu anak urang dulur anak teh titipan ti Allah lamun urang hayang hirup bagja cek Nabi candak be resep agama sebab agama mah jalbul masalih wadarul mafasid agama eta narik-narik kana kamaslahatan nolak kana karusakan cek Nabi arbaun min sa'adatil mar'i opat perkara nu bakal nyieun bagja manusia di dunia jeung di akhirat bedakeun kabeh ulah muga-muga mun aya waktuna urang bahas kabeh mun eueuh sadatangna bae datang ka jam 3 urang manguki nya ya cek Nabi lamun anjeun wahai umat cek Rasul hayang anjeun bahagia ai bahagia nu asli mangke di akhirat jadi dunia mah tempat capek senang teh apa sangka-sangka cek si anu nu senang mah tuh deuleu cenah nu senang mah Ki Uci Ki Maemun ngeunaheun eta pasangka-sangka cek Kiai nu diuk nu ngeunaheun mah tukang caramah tuh Ki Jamaluddin tuh Ki Putoli tuh Ki Asep Dimyati tuh Ki Jenal Arifin caramah sajam narekanan balikeun dibere berkat jeung duit sajam caramah nama tapi kan kula ieu mabur ti mah tadi jam 7 geus sabaraha menguji mah eta kiai cek sangenahan eta jadi mubalek ngomong naon baheula kula di Cimanyang lain keur leutik kene keur bujangan dia jeung Al Mukarram tah jeung Ki Uci sering jasa bapak di Cimanyang lain bari eta Mang Isnen ya Mang Isnen ya babaturan kula ya di Cisantri alhamdulillah Masya Allah Pak Bu cek saha eta senang jadi mubalek iya kula beres acara misalkan di dia ngobrol iya itu jam 12 datang maka imah jam 3 deui bae ya Allah isuk-isuk aku aing kudu setor ke pamajikan jam 8 berang aing titah lempang deui pan eta alabatan tuyul tahiru cek salah senang pasangka-sangka cek si anu nu senang cek iya si iya nu senang Pak Bu resep agama geus ngaberebet diterangkan ku Rasulullah lamun hirup hayang senang cek Nabi senang di dunia senang di akhirat cokot resep Rasul 4 perkara cek Nabi anu kahiji antakuna zawjatuhu solihatan boga pamajikan nurada ecreg gampang solehan moal aya ieu model urang rada ecreg sanajan ieu salakina geblek ulah hayang boga pamajikan geblek sanajan urang geblek teangan bae pamajikan mak nurada endah geuning pamajikan patokanana sabab Pak Bu mual bae aya keterangan an-nisa'u imadul bilad awewe eta tihangna nagara di teu kaharti panoboga tihang lalaki kunaon bisa dinabikan disebut tihangna nagara tihang mual nancep lamun lain di jeroli abga eta jajal awi ka teu ditancep geunang tung moal
gali 1 meter atau 1/2 meter di liangan kurang nancep mahal itu jahit lain bisa aku gitu lain bisa gila kunaon awewe jadi patokan sabab awewe anu cicing dina rumah tangga anu ngolah anak ya awewe. Imam Syafi'i nyarios cek Imam Syafi'i madrasatul ula indung teh madrasah pertama anak geus anak mah kumaha indungna mun indungna rada ecreg anakna bakal ecreg mun indungna gebleg anakna edan indung menjadi patokan geus ieu para pemuda nu can karawin nu jaromlo nu can laku maksudna nah teangan pamajikan nu rada ecreg sanajan urang geblek laju kumaha cenah kami nu geus boga pamajikan model geus karolot ulah dipiceun salagi bisa didangdanan atau meuli bae onderdil nu anyar salagi bisa didangdanan lain dipicina iya dangdanan pala hadirin iyalah awewe munasabah pala hadirin tingali contoh supaya kaharti Nabi jeung Rasul aya di antara kisah Nabi jeung Rasul contohna Nabiullah Ibrahim eta Kangjeng Nabi Ibrahim boga bapa ngaran bapana Ki Aroh ai Ki Azar mah uwa ngan biasa orang Arab lamun deket ya dipanggilna bapa eta Nabi Ibrahim bapana Ki Aroh mun teu salah kuliah poho deui ja eta kumaha kitu eta bapana kafir tukang nyeunan patung tapi ibu Nabi Ibrahim jalma soleh kumaha dibere putra ku Allah dihadiahan ibuna saha jadi Nabi Ibrahim alaihi salam indungna endah mah anakna kuat pohara diberi hadiah ku Allah Nabi Ibrahim alaihi salam gaduh putra Kangjeng Nabiullah Ismail alaihi iya khitanan ge warisan agama Nabi Ibrahim alaihis agama Nabi Ibrahim nu masih diwaris ku Kangjeng Rasul diantawisna hiji khitan 2 munggah haji 3 kurban dan sebagainya nah iya tapi tingali deh contoh Nabiullah Nuh Nabi eta ya Nabi ya Rasul Adam Idris Nuh bapak nama Nabi Nuh eta ngan pamajikan Nabi Nuh teu kumaha anakna Kanan jadi kafir ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin balalajar ngaji kiroat kaki uci kaki maimun parenting kita kan ngaji kiroat masjid bebararakus imam ngontrak kebina-bina mantap kata penting ngaji kiroat mah Imam Syafi'i baik mujtahid mutlak eta kiroat heula gitu bahkan Imam Syafi'i dihamilkan kudu jadi ibuna 4 tahun di jero beuteung sabab paling sakedeung reuneuh cek hukum 6 bulan lamun cek kesehatan ilmu dokter 7 bulan galibna hamil 9 bulan paling kebel reuneuh 4 tahun geus bisi aya orang Cibacang reuneuh 1 tahun ya bo can ngajuru ulah khawatir tungguan ka 2 tahun 2 tahun tadaikeun bijil bae tungguan ka 3 tahun 3 tahun tadaikeun jebol kene bae tungguan ka 4 tahun nah lamun 4 tahun tadaikeun ngajuru bae kakarak bawa ka rumah sakit bedah bisi-bisi mah jerona anak bedul dan can bijil keneh bae
Eta Imam Syafi'i dulur dihamilkan kuno jadi ibu na 4 tahun. Dina manakib Imam Syafi'i, manakib riwayat hidup. Mantak munasabah orang ngadengekeun hiji riwayat jalma soleh paladirin eta leuwih utama tibatan ngaji sapasal. Sabab beda ngadengekeun jalma soleh mah riwayat-riwayatna sangat indah luar biasa. Kumaha kitu eta Imam Syafi'i? Ulah aneh wali ieu. Ibuna wali, bapana Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Numantak dikana asapekeun lantaran kisape tabi'in. Terus kali itu kaki Said min jumlah ti sahabat. Jadi nyender mah kudu kana tangkal gede. Hiji kayuhan, 2 ngeunaheun. Mantak nyender ulah kana tangkal empuk atau rubuh. Model potongan pengarang Alfiyah Imam Jamaluddin katelah Ibnu Malik. Ibnu Malik mah bapak kolotna. Nagening ka Ibnu Malik, sabab Ibnu Malik ulama gede. Dikiaskeun kadinya tah, disenderkeun dikiaskeun. Disenderkeun kana bapak kolot supaya kabawa gede. Gitu. Alhamdulillah. Eta Imam Syafi'i begitu umuran 2 tahun dijerobeutkeun keur dihamilkeun ku ibuna. Ditaros ulah aneh wali ya benar gitu. Cek ibuna ceng kasep bager anak emak nyahoan ieu cabang bayi teh lalaki. Cek ibuna kieu ceng iraha ieu aceng bijil ti jero beuteung emak, iraha ieu kasep kaluar ti beuteung emak. Lain emak teu sabar ngandung aceng, tapi emak geus teu sabar hoyong ningali beungeut aceng. Cek ibuna ngomong gitu teh ibuna. Imam Syafi'i langsung jawab. Kumaha cek Imam Syafi'i? Moal wa kagera kaluar ti jero beuteung emak. Ari kitu kunaon ceng? Sabab abdi can beres nalar Quran. Jadi Imam Syafi'i mah nalar Qur'ana ti jero hebat. Barasat lahir ke alam dunia 4 tahun, umuran 7 tahun katalar Quran. Bahkan dina manakibna Imam Syafi'i dicaritakeun Imam Syafi'i lamun bulan biasa sapar mulut Rajab ruwah ngahatamkeun Quran sapoe sapeuting sakali, tapi lamun bulan puasa Imam Syafi'i ngahatamkeun Quran sapoe sapeuting 60 kali. Rabbana karim. Wah, lamun eta 24 jam diuji berarti Imam Syafi'i ngahatamkeun Quran secara logika ieu mah lain ngomong ke bab karamat berarti 15 menit hatam sajam 4 kali. Tuh aneh wali mah ngan urang ya Allah mantak cenah ge ciri jelema soleh mah kieu di mana-mana hadirin wal hadirat nirikeun jelema soleh mah kieu bila mana disebut ngaran jalma soleh urangna langsung eling ke Allah. Contoh kula diondang ndek haolan Kiai Sepuh Jol putrana tahun kamari ngondang kula ari ieu hayang ngondang kula deui cek kula akang damang alhamdulillah Kiai sehat lajeng aya naon ka dieu pugu mah cenah ka dieu hiji silaturahmi nu kadua bade nguleum deui pancen engkin opat sasih teh ieu opat sasih deui bade haol mama ya Allah tegaraos asal urang ngadenge hiji jalma soleh disebut maka urang nu ngadenge langsung eling ka Allah eta jadi jalma soleh gitu. Ki anu maut innalillahi ya Allah kamari kene tuh berarti eta jalma soleh.
dak uki paeh oh jaho podar ai jakamari cenah di pasar contoh iya entah tak aku mah tuh doang ai be untuk ya Allah maka ketika jelema saleh disebut ngarana langsung urang teh eling ka Allah itu jelema saleh ya Allah para hadirin eta Imam Syafi'i Masya Allah umuran 9 tahun katalar kitab Muwatta bebenangan guruna Imam Malik umuran 12 tahun jadi mufti internasional laju eta Imam Syafi'i nyaba ka murid Imam Ahmad bin Hambal eta begitu bobo Imam Syafi'i dijagaan tak murid gitu nu baheula mah santri teh ka guru teh emang santri kuari dak intip kakak ke CS encan cenah laju mun HS urang paling bae kalapana orang kiai ngadengekeun be tengah-tengah naik kecuali be kiai ai aceh nek naon punten barek nanya jalan ka langit tah lain ieu eta mah Imam Ahmad bin Hambal para hadirin Imam Ahmad bin Hambal eta muridna Imam Syafi'i tapi warai cenah ge Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani para hadirin ngamadhabna ka Imam Ahmad bin Hambal begitu ngamadhab ka Imam Ahmad bin Hambal ngimpi jeung Imam Syafi'i sabab Tuan Syekh Abdul Qadir teh incu Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i kieu ieu nyaritakeun wali ya kan cenah incu Abdul Qadir kunaon cenah anjeun ngamadhab kana Hambali henteu ngamadhab kana Abah cek Tuan Syekh Abdul Qadir numawi abdi ngamadhab ka madhab Imam Ahmad bin Hambal murid Abah keneh kahiji abdi resep ka Imam Ahmad bin Hambal sebab Imam Ahmad bin Hambal paring warai nu kadua abdi nu mantak ngamadhab Imam Ahmad bin Hambal sabab abdi lamun teu asup ka madhab Imam Ahmad bin Hambal bisi penganut Imam Ahmad bin Hambal bea gitu artinya parindah ka madhab sejen tuh pan hadirin pohara sareta bobo Imam Syafi'i begitu bobo dijagaan beku Imam Ahmad bin Hambal atuh ngeluk bae guru can hudang eta manakib Imam Syafi'i loba pak aya karangan Imam Anu aya karangan Imam Anu aya karangan Imam Anu aya nu sageung tafsir Jalalain aya anu sageung kitab Bukhari perlu tah lamun hayang nyaho riwayat imam kitabna Risalatul Qusairiyah pohara eta kitab nyaritakeun ulama-ulama baheula bahkan kula aya Tarikhud Dunya wal Islam asana eta kula harita meuli kitab 16 juta aya 54 jilid sampai kuari itu tamat ko yang dibacaan aku tanda 54 jilid kakara ketilu jilid eta ti Rasulullah dugi ka ulama tahun 700 ka Imam Zarkashi jadi riwayat kalau Imam Anu masana Anu keur dikandungna ku ibuna kieu turunan Anu Masya Allah penting tah kitab sejarah urang ulah jauh-jauh sejarah Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin wali urang sabanten sadunia eta Sultan Hasanuddin ulah gagabah Sultan Hasanuddin eta wali sadunia Pak Bu pala hadirin kumaha kitu eta keur masantren teh kula nampi riwayat ti guru ya duka dina sejarahna imah ti guru kula be guru kula atuh ti guruna deui meureun atuh guruna atuh ti guruna deui eta mah tatalepai ka ditu itu di kudu ka ditu eta Sultan Hasanuddin cenah ge begitu masantren eta Ki Uci uwi setahun ditaros ku Kanjeng Sarif Hasanuddin mohon Bah iya dia di pondok masantren ngising setahun seberapa kali ditanya modal Mang Isnen batur mah lain ditanya bisa alfiah lain ditanya bisa Fathul Mu'in ditanya ngising seberapa tahun dia ngising cenah setahun seberapa kali cenah dia ngising setahun cek Sultan Hasanuddin 3 kali cenah Bah tangkorak dia nyatu beda di kobongna dia papajuh be dia setahun ngising 3 kali
Urang Cibacang mah sapoe 3 kali teh modal. Eta mah satahun 3, berarti 4 bulan sekali ngising eta. Ditaruh. Goblok dia cekang jeung sari, dia nyatu be dia di kobongna. Eta Sultan Hasanuddin balik deui ka kobong. Bari ceurik. 2 tahun balik deui. Hasanuddin 1 tahun ngising sabaraha kali. 2 kali cenah bah. Dia papajuh bae di kobongna. 1 tahun 2 kali. Ngising. Ya Allah, pala deui. Balik deui Kangjeng Sultan. Ditanya deui, "Hei Hasanuddin, sabaraha tahun cenah? Sabaraha kali?" Dina 1 tahun ngising, sakali cenah bah. Kakarak di anak aing. Tuh calon wali mah calon kakasih Allah. Ulah ditarungkeun ngajina, modalna ditarungkeun. Ngising na be. Alah deui. Pohara eta nya. Ayo urang mapan ya Allah ya Robbi lelempangan teh. Encan kena naon ieu urang dahar di mana? Jarah keliling Banten belana. Ieu nyatu di mana? Dia mau buras sabaraha dia, mau bala-bala sakumaha. Urang mah nek jarah nu diomongkeun atuh bab peujit be peujit. Ilah urang balah deui. Nya. Geus eta Imam Syafi'i kumaha kitu? Kos kitu pala hadirin. Begitu bobo Imam Syafi'i gurinjal ngusap pabeunteun ngusap wajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaranjug Imam Ahmad bin Hambal. Kaget. Ngadenge guruna alhamdulillah buah bobo kenceng. Cek Imam Ahmad bin Hambal, aya naon cenah mama punten mama tadi gugah bobo cenah. Alhamdulillahirabbil alamin aya kitu. Ya Allah hambali tadi keur bobo mama kajawab ku mama 127 masalah. Tuh. Imam Syafi'i mah ngajawab masalah keres. Urang mah keur beunta bagi tetemu. Kalau balik mah kumaha ieu kumaha. Iyalah wali. Geus pala hadirin wal hadirat kembali. Lamun urang teh Pak Bu hayang bahagia, modal pertamana antakuna zaujatuhu sholihatan, boga pamajikan anu rada mendingan nu rada ucrug lah. Ngeunah ieu teh boga pamajikan ieu mana rada adem mah ieu teh jojong we kahayang. Biasa bae datang salaki bebenangan diasakeun, teu bebenangan moal ditanyakeun. Kitu pala hadirin sadaya. Mah ieu wasakeun eueuh aya batu kulu batu. Coba eta. Wata kadangan ta pamajikan nu rada salehah. Gati neangan nu saleh asli mah urang kitu saleh ieu berikut nu ngomong Haji Jamaluddin hese. Hese Pak. Ngaran soleh teh jeung salihah alqaim bi huquqillah wa huquqil ibad, jalma nu bisa nasarupkeun hakna ka Allah jeung hakna ka papada. Ieu ngaranna soleh. Sedangkan hese geus boga pamajikan anu salihah, ngeunaheun boga pamajikan anu salihah mah. Masyaallah salaki bebeunangan 100.000 syukuran bae. Boga salaki hideung syukuran bae mangukinya. Nuhun Gusti abdi boga salaki hideung alhamdulillah sakieu abdi mah hideung-hideung boga salaki. Ya Allah alhamdulillah Gusti wios Gusti abdi mah ridho boga salaki hideung teuing Gusti jah hideung mah angel kabelok. Bahkan loba barayana ngarendeng jembatan kaung doang adi kakak la ilaha illallah. Laju kamari ge ngariung cenah kanu badru cenah masyaallah bae cenah eta keur sundatan eta pangaruh salaki hideung nyokot berkat 18 teu kanyahoan jah hideung ieu. Ya Allah, Bapak boga pamajikan cerewet teuing Pak syukuran bae. Nu penting kejo asak. Ari bikang cenah cerewet geus di pabrikna. Di teuing boga pamajikan mending nu cerewet ceuk ulama. Di batu nu ngabetem bedoang gedebong jauh. Sakali ngomong ngabeletak kana hulu. Mending nu cerewet. Bala hadirin. Teuing syukuran bae.
Nuhun Gusti abdi mah boga pamajikan cerewet geunaheun teu kudu meuli radio. Bahkan alhamdulillah wasilah pamajikan cerewet imah ge bersih kotok teu daekeun jadi gebahan we kumanehna. Cekotok kurang ulin yuk kayak mas eta keur haolan loba remeh cenah di mas eta mah. Cekotok nu jadi teu hayang kamari garieung teu aing cenah. Jaing digebahan bae ku si eta mah. Tuh, matak cirikeun lamun imahna utai kotokan cerewet teu boga imah. Bikang mah cerewet geus ti pabrikna. Sabab cek ilmu kadokteran eta bikang butuh ngomong sapoe sapeting 18.000 kata. Ulah lamun lalaki cuma 6.000 kata. Entah kecuali kiai jurig mungkin mah ya ceramah atau yang loba yang ngomong. Bikang mah cerewet geus di dituna. Mending cerewet boga pamajikan mah ngeunaheun neuk dahar urang digugubrak sampai katorek ceuri sabelah. Beradahar nama kotis masyaallah bapak bisa sup angin ya Allah ya Robi. Tak eta pamajikan cerewet ngeunaheun pamajikan ngabetembe sekali ngomong ngabedak tuh kana hulu. Awewe butuh ngomong sapoe sabeting 18.000 kata. Mantak bikang mah eureun ngomong molor doang. Lamun kurang keluarkan 18.000 kata ka bawah es gundam sajam setengah eta mah. Ya wewe. Enggak sih bang menjaga segitu. Gitu. Eta pala hadirin hadirat kita wewe. Pak Bu. Ngan ieu urang Pak punten ieu mun eueuh bikang beuri pu. Atong ge heula teh ulah ieu tepuk lu. Wah asa dipangmeunangkeun ke heula. Nggak kita akurkan ya kukula kita akurkan. Iya orang lalaki ulah rasa ego sebagai salaki. Apa majikan kadang-kadang naon-naon dia mah bikang naon nyawa duit dia manggas. Ulah sok ikut campur kumaha aing bae eta gede adat salaki. Ulah kitu. Jages menjumlah di keluarga urang ieu. Belahan ti urang keneh pala hadirin tetap kudu dihormati. Bu pamajikan saya tuh kadenge kucuri bapak dia cenah bangsat nya teh ibu. Geus lamun hayang urang bahagia anu pertama boga pamajikan solihan. Tah ieu dan komo zaman kuari bikang kuari geus nyaho HP oh geus pala hadirin hadirat aduh ampun ka pasar mah tilok tapi paket unggal bet torojol deui bikang kuari coba ya Allah Rabbana Karim mantak susah ya kuari mantak imbangi ku urang ya Allah geus anu kahiji mun hayang urang bahagia leletikan boga pamajikan nurada solihah sabab orang solihah bisa nyukseskeun kana seorang anak. Taya indung bahkan indung mah beda Pak jeung bapak teh kasihnya bapak ge karunya teh ka anak tapi indung mah beda. Coba kerdahar anakna pamajikan anak ngeng be ngorok ceurik buruk be modal macam apa anak tuh modal anak saya anak kadehan naon bapana daek muda najes mal bagian aing can pernah ieu geus anak encan aing encan ai kitu kumaha palatin mantak beda indung mah ketika aya naon bae nu panggalana kontak pasti ka indung ngandung 9 bulan sangat wara kehebatan indung kanu jadi anak dulur coba indung mah gering anak di rumah sakit tilu penting THS kumaha ngomongna Gusti mun bisa ieu panyakit ditukerkeun bae mending abdi nu gering anak abdi anu cager wah sampai kitu indung mah ku paharana pala hadirin Rabbana Karim jol be incuna ai aceng geus nyarat tacan cenah maoyot ai kitu teu meuli uduk atuh jang teu jaka kami tiap esuk dibelikeun promah bae cenah ku bapak
uduk mapan 7.000 proma mah 1.000 supaya ulah mual ulah enak meren. Ay kumaha ta indung ngalanyak indung mah hatena. Ya Allah, jadi aceng tiloknya apa geus tilok. Ay kitu bapak na muriang cenah mayot. Oh jadi teu usah mohon. Hebatna indung. Lempang ka imana ka dapur. Assalamualaikum salam. Ay naon mak? Aing ngilu kieu. Ay kitu pugu di mah aing eta sanjona teh jalan paeh tadi keneh mah. Horeng indung lain ka kamar mandi. Ka goah. Di deuleu eta kamar anak. Goahna aya beas teu. Kuat sampai kadinya eta indung. Dulu. Apakah aya ulang Cibacang anak nunongan indung model kitu aya wah? Aya nginu noong, nginu nyuk beas tak korak si eta mah. Anu indung. Eta anak uki nu kitu eta. Kelakuanana. Aya naon cenah dia ka dia? Lain mah cenah boga beas. Terus pada ngaramat jeung lauk-laukna. Iyalah indung. Matak jelas lamun jelema takdim kanu jadi indung ajeng bapak bakal mulia derajatna di sisi Allah Subhanahu. Lamun kula nyaritakeun Uwais Al-Qarni ieu moal anggeus sampai subuh ieu. Jam sabaraha ieu? Aduh, ya karak hiji geus 50 menit ieu. Ki Maimun. Kumaha ieu eureunna bae teh urang. Baji entosan belit bah. Hah? Entah kula mah kumaha kolot teh, lamun cek kolot terus ya kecekabehan ieu kula terus ya. Oh terus terus ai kitu ana. Eta kolot kuat kasampe kadinya mantak jelema mun hayang mulia atuh muliakeun bae kolot. Pala hadirin Uwais Al-Qarni hiji waliyun min auliyaillah orang negara Yaman saking takdim ka indung masyhur fis sama mastur fil ardi. Masyhur di langit Uwais Al-Qarni, mastur di bumi pala hadirin sabab takdim kanu jadiin. Ya Allah, pala hadirin lebadi kadang ke orang bahas bab birrul waliden geus hiji kudu boga pamajikan anu sholih insyaallah ngeunaheun boga panjenengan salihah mah dulu bebenangan kumaha ya mah bapangan menang 100.000 ih pak geus teuing alhamdulillah 100.000 ge lain pada urang anak 18 kuari kereunah deui panjenengan atuh geus teuing teh boga anak mending loba. Cara sahabat Rasulullah Sayyidina Anas dina kitab Fathul Bari dicaritakeun sareng kitab Bukhari. Eta Sayyidina Anas pala hadirin putrana cek sawareh kaol mah 120. Oh. Mantep kan eta. Ibu-ibu hayang boga anak 30. Dobrak kami kiai cenah. Ngeunana boga anak loba mah boga anak cenah ibu 30 genep edan genep belas aya kena 20 pan. Nu peang nu jendol nu guru nu hideung nu gendut be aya kana lawang be melag. Nu jangkung be aya kana lawang be notong. Tuh doang tetangga kula eta kiuci eta kula boga tetangga anakna 15 hirup kabeh. Ya Allah jeung minantuna 30 dihantem jeung incu 84 tiap lebaran ka imah kula 124. Ya Allah ya Rabbi atuh kula beak aku atuh juhdus kue aing 10 colobong beak kabeh ya kue eta ku anak incu na jeung buyut biak dirempuk imah kula kumaha teh kiai hewa atuh henteu ngan henek teh saeutik juga neuk balik waktu cedak minta cai cenah ka kiai pang cenah je pang jampekeun anak pabah cenah ieu eta kula nyidur pas sampe ka garing sungut kula. Atau itu temerana naon atau biasa bae. Ih, loba anak mah. Cuma ngomongna bener ji eta cek kiai boga anak loba heuh. Ripu ge keur ngora baheula. Ai kore malam dulu ieu mamang nek lebaran masyaallah bae cenah dulu. Dulu nganturan biskuit, eta anak nu meulikeun samping bae, nu meulikeun baju bae, nu meulikeun pecina bae, anu meulikeun rokona bae cenah bah. Anu meulikeun beasna bae, anu meulikeun dagingna bae, anu mere duitna bae, aya anu ngabiakeun bae kana pake kolot aya anu kitu ge. Wasilah anak lo. Loba.
Pan eta anak lo baris kina mah orang teu kudu dipikiran iya nu gateuke ngadidik nang ilmuan mese ge bener teh iya komo ku hari di akhir zaman hiji boga pamajikan nu salehah mun hayang bahagia. Dua, wa auladuhu abroron, mun hayang bahagia cek Nabi boga anakna nu saroleh sarolehah. Moga-moga anak-anak orang sing saroleh tur sarolehah, amin ya rabbal. Sabab boga anak anu soleh mah dulur bakal nyenangkeun kolot di dunia, masya Allah. Di akhirat bapana maut ibuna maut jelas bakal senang penuh jadi anak. Mantak jarang jelema ieu kieu ngomongna ka kiai jarang kieu kumaha kiai kula kumaha sangkan ieu paeh senang saurang-urang acan nu ngomong kitu ka kiai kabeh rata-rata datang ka kiai hayang hirup senang atuh gampang hayang hirup senang mah kunaon kitu muak bae dia dina saeng kunaon senang gitu. Ih, kumaha gitu ganti kah wah pada hadirin anu ngomong-ngomong hayang pae senang ternyata anu paerna senang dala kiai dihawalan ku muridna senang tak pae. Ya Allah ya Rabbi, nah sebabna sabab samasa hirup kiai pala hadirin seluruh anggota badana dipakai ibadah ka Gusti Allah, dunia na waktuna anggota badana kabeh dipakai ibadah ka Gusti Allah. Terus masuk liang kubur bagaikan hari lebaran Idul Fitri, bunga nu aya lantaran kikirim loba ti anak, kikirim loba ti incu jeung sajabana eta paeh senang nu kitu ngaran. Lantaran boga anak abroron bagi soleh solehah. Nah manototan aing kartos deh hayo anak orang sing jadi jalma soleh komo di akhir zaman duh kugati para hadirin ulah aja boronik ulah kesok mikiran eta kiuci oh kitu ke dieu ulah aja boronik anak nu bodoh anak aing lieur horeng ieu atuh kula pan sok ieu eta budak leutik sok lalagan di masjid pan poso salat olahraga nang isna di masjid kumaha ieu nyarek dicarek sakali doang nurutna aku kayak mau ribut deh baik ribut deh baik aduh masuk kadang-kadang kulo disintrik ke budak iya ku degel-degel teuing cek anak saha badanya koreng anak aing aduh aing ribut gitu kan dia atau anak ulah ya kepalana atau narurut batu depan ya anak iya cenah pehewaeun gitu kan lanjut cek ulah kadia beres sholat Jumat aceng kadia kabehan buk kamu 30-an lamun sholat Jumat na teu lalagaan rapi nyebut amina rapi henteu heureuy teu lalagaan cicing di masjid maca shalawat idep tos sholat Jumat roti hiji eta ka beneran orang udah leutik ieu asa dipelalagan boh ima karena roti kita les teh gitu kan nu penting mah adem aja di masjid Pak asal eta tos salat Jumat nungguan abdi laki ucing atau orang geus ngajajar di warung kakak ayo be di warung kenal ya ha roti eta bener geus di Jumat di masjid beuh atuh adem amin asal nek lalagan pecahkan poin menang roti dia aman aja Jumat kamari mah beak rotina be cenah saya rotina lagu aceng hayang naon hayang encis bae cenah harga roti sabaraha 2000 atau bi cenah 2000 mau letik teuing jeung jatuh seubeuh duit 2000 mah aduh aing hayang gas 5000 sewang 5000 kudu dibagikeun ayo awas penolagan ieu ku di Agustus nek lomba adan budak leutik itu kan lomba kita ada lomba kita eta adan Jumat pahiri-hiri bae ya banget ki mau potongan di pulang sekolah adan pakuat-kuat bagian dia eta dia adan deh hesek pala hadirin hadirat
bener eta koreng eta cara ngadidik zaman kuari teh munasabah guru baheula ngomong kieu engke mah dia istiqomah jadi kiai engke mah jadi kiai di akhir zaman kudu beunghar urang nu megang ngaji urang nu ngopian urang nu ngoehan urang nu karak dia cenah nurut jelema geuleuh heueuh teh kitu kan harese dibere roti ku kula atuh barabar kuari asal pejumaah mah enak geus cericing keur ieu be puh nyokot tasbih tungtungna teh nu leutik keneh ge nu tilok salat Jumat kuari ku indungna dititah menang roti dia lumayan cenah cukula resep bae teh mana leutik sabab kula masuk galak budak leutik mantak carek lamun aya budak leutik di masjid Alagan dicarek dilus sabab lamun diantek urangna dosa entah kula sok galak kadang-kadang kula sok galak bae kadang-kadang lepas untuk jadi imam budak leutik perkara ieu kula kadang-kadang terjadi imam ngahaja kula cicing diburi kok ieu bejo imam ruku main sama kieu nangtung itu kata ruku dia aku yang jadi satam tungtung nama eta wa auladuhu abroron boga anak anu saroleh ka indung hormat ka bapa hormat ka tetangga hormat ya Allah ya Rabbi jadi pejabat-pejabatna soleh bisa mensejahterakan rakyatna al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad jadi mandrina soleh jadi bidan-bidanna solihah jadi padagang-padagangna soleh sebab itu soleh teu identik ka santri jeung ustad tidak pelatih cek saha nu soleh eta santri cek saha kadang-kadang anu boga ilmu rasa takabur ngabodokeun ngaleutikeun ka nu bodoh hukum maneh hartina disebut kiai aya nu bodoh ya kieu supaya arti mah nu bodoh ladang nu pinter ladang nu bodoh pajabat ladangna rakyat ladangna pejabat disebut pejabat aya rakyat dipilih naku rakyat disebut rakyat di urang aya pajak pejabat disebut pinter teh aya anu wasilah nu bodoh urang ngamalkeun ilmu kanu bodoh nyababkeun urang menang ridha Allah nyababkeun manusia asup ka surga nu pinter asup ka surga wasilah heulaan ngamalkeun ilmuna lantaran aya nu bodoh kudu syukur nu pinter kanu bodoh kartasnya lamun saling menyadari mah moal aya ribut moal aya cekcok pala hadirin wal hadirat yalah auladu abroron hoyong gak ada putra soleh eta ngadidik anak beneran pak terutama ya Ki Uci Ki Maimun ya nu ripuh ngadidik pamajikan guru nyorang kula mah kapok sinto cekula ihdinas siratal mustaqim jika majikan ihdinas siratal mustaqim kurang medok sedetik eta sod mustaqim kurang nyeklek cekula kupelat gitu kan eta pamajikan dikitukeun wat melotot ka ulah dirinya mah pinter ieu kami mah rumah saja mah bodoh eta ditutupkeun Quran jebret bae gampang mana ka kamar nulakan maneh tinggal aing palanga kolongo be ndeuk asup jadi kunci tengah beuting hujan gede atuh enggak seta urang dikerek sampai subuh kaparat beneran itu mah esuk-esuk pan kula ngalayu deui hampura burung mihal kuari moal karang-karang nah karang deui moal kuari mah ulah kitu aya ngajar ngaji mah cenah kudu bae bager cenah ge pan jelema otak bakal bagi-bagi atunya teh kamari mah teu rada pusing lah atuh aya nabe meski kurang seperti mengaji di bawah tapi ulah karang moal ngaji pinter pan manehna dangdang meni medok bedak dipake ieu berem ieu ping ieu hejo minyak sengit tinggal urang panu kerot lain penting mah prebeli ulah ngaji cek pemajikan atuh umi mah kumaha bae atuh pere-pere cenah atuh eueuh teu ngaji deui bae esanya hati kurang panu eleh ngamu minyak sengit mah hati mata ieu bapak-bapak ieu pak ieu kudu nama mun urang rumah teu bisa ngadidik ka pamajikan
pamajikan orang sok ngaji saminggu sekali kanu kiai antarkan ku kakak serahkan kudu nama assalamualaikum waalaikumsalam ai kasarta jeung sa kakak atau ieu pamajikan sarti ayeuna di sinarian hampura cenah kiai pamajikan kula mungkuna mah sok milu ngaji cenah ka dieu oh nu mana eta sok bajuna koneng bae cenah jauh teu kabari deui ku kula cenah oh eta saatnya atuh meureun cek kiai ai mah kula maniti poe sampai masyaallah kula keur peuting ngadenge tadi mah mau dititipkeun ngadenge Ki Jamal keur peuting kula dinu sari mah aja dinu bahru kula balik dinu hajat balik dinu bahru kula kuat ngalamun waktu hayang-hayang dahar acan di mah jauhna naon kumaha naon ieu teu melayang dahar kieu naon dihakan teh naon ieu aju horeng eta kudu diserahkeun beuh kula masyaallah bae nya ge kieu atuh cek kieu teh atuh teu geus ade mah cenah ka teu ngarep-ngarep ieu nya kieu mah teu ngarep-ngarep tapi keur peuting pan kula ngadenge beuh albatan gelap saleser bae kana dada kula cenah atuh kula ge jelema boga otak cenah aju kumaha maksudna kitu ya tak kula menyerahkeun pamajikan pang didikeun pang ilmuankeun ampura bae kieu tah nya pang ilmuankeun gas kula teu kenalan bere rokok Samsu kula rokok cengkeh atau rokok bose rokok dalil pepekis kiai rokok bose mah jeung patani bae rokok cengkeh teh jeung santri beungeus ieu mah ku apa diratakeun kiai santri rokokna bose rokok MK rokok dalil rokok nu bau jarami teh ya atuh kiai sisila ge kuat teu tamat babekis batuk deui oke bata rokok bose mata ieu potongan beungeut rokok bose nu kieu ieu cengkeh bae oke manggas rokona ya Allah dulur hadirin hei terus ya hayang boga anak anu saleh syarat kahiji indung bapana heula kudu rajin ngamal saleh sakamampu urang amin moga-moga eta teh hidayah ti Allah Haji Jamaluddin lain pang benerna Pak Masya Allah ibu terang jeung bapak ka Kiai Fudoli osok ceramahnya Kiai Fudoli hebat kuring can bisa doang Kiai Fudoli takdim kakolot Kiai Fudoli salaki ibuna utur Pak Bu moal wakaleumpang ceramah mun can diidinan ku ibuna ibuna hayang sabara duit baik ditohonan ibuna hayang naon baik kuat bebelaan saminggu sakali minta cai ka indung neuk lempang minta cai neuk lempang minta cai ngurusan indung pohara cek kula can bisa sagede Haji Jamaluddin pala hadirin eta ngurusan indung model gitu pantes cek kula Kiai Fudoli mulia pantes Kiai anu mulia pantes Kiai anu mulia pantas ki anu mulia horeng ka indung bapana pohara tak dina Masya Allah hadirin hiji indung bapana kudu rajin ngamal soleh hadirin sabab jalma anu bakal menang balesan surga ti Allah wa amilus shalihat jalma anu sok daek ngamal soleh jauh urang ke balik ya hayang mau amal soleh pae hayang mau amal soleh nu dibawa amal soleh kahayang mah jujur si soleh adi aing mau amal saha cenah ieu amal oke ih Pak Bu nya geus puguh euy kudu daek ngamal tamang pangmengpeung urang teh ye lamun urang wiridan geus kolot kieu mah bakong seueur-seueur kahiji seureurkeun maca kadua lobakeun maca sholat atas we sakitu cenah urang bisa Quran baca sabab Quran pala hadirin pang abdolna thariqah ialah Al-Quran annal Qur'ana abdolut turuq saknya nyana Quran pang utamana perjalanan thariqah
La ilaha illallah ayana di mana? Lapad la ilaha illallah ayana di mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau hadirin, ya pohara jasa. Nu kadua, lamun hayang boga anak abror, urangna kudu cinta ka jalma soleh anu ahli ibadah. Ya Allah, Pak Bu, aya ulama baheula Al Habib Abdurrahman, eta Habib Abdurrahman Pak, lamun aya wali lempang ada lu kemanehna ulama gede lempang langsung lompat ke ibuna, ibu aya naon ceng kaset bager geura angkat lengan ibu, geura angkat kunaon doakeun Abdurrahman supaya doang wali anu, supaya doang kiai anu ngadoa indungna. Ya Allah Gusti, kabulkan permintaan anak abdi, jadikan anak abdi seperti akhlakna wali anu. Geus eta ibu mau nyarekadan anak ulah dasar dia goblok, dia bolon tolol, dia geblek edan juri, dia ulah jadi juri ke anak teteh. Doang kula eta anak aya nu pangais bungsu sumur teh mah anak kula eta menyang eta cek umina masyaallah ieu si soleh bari ngarakat huntuna padir kula. Eta anak kula ku jengkel meureun tak ibu ge ulah ngaluarkeun kata-kata kotor ketika anak urang teh ngalakukeun hiji perkara anu urang teu cocok. Oh, dia moga-moga dia sarman, dia doa kamu ya dimyati ya hirupna. Sugan aya malaikat, sugan aya Nabi Khidir sekolot mah ditulis kan tah. Gitu. Mantak lamun mamarahan ka anak ulah kata-kata koreng nu dikeluarkeun. Ya Allah, ieu anak nu ku soleh-soleh ya Allah, aing sampai gegeri ku soleh-soleh na si eta. Kata-kata soleh kan keluar. Imam Ghazali pala hadirin kumaha kitu eta bapana aya kitu Imam Ghazali, eta Imam Ghazali wali gede sadunia. Ulama nu ngarang kitab Ihya seperti Imam Ghazali sadunia kan Imam Ghazali doang saurang kumaha kitu. Ya Allah, bapana Imam Ghazali Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lamun kula diparang ku Allah, moga-moga aya nasibna kula neuk keliling deui bulan Jumadil Akhir, kula rek ka Mesir, ke Mesir bari terus ka Baghdad, ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ka Imam Ma'ruf Al-Karhi, ka Imam Syafi'i di Mesir, ka Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, ka Imam Hasan Basri dan sebagainya. Beta kula mun hayang zarah cekolot kieu eta sia sok hayang zarah ka Mesir nya mun mah kitu keun mah hayang zarah ka Baghdad ka Mesir menta be ka Allah wali nah hadaratan unggal peuting ngadoana kieu Allahumma antarzuqana wa auladana wa zawjatana. Pertama menta ka Makkah la hajja baitika wa umrata baitika wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyarata qabri awliyaika al-muqimina fi biladil Baghdad wa biladil Misra wa biladi Palestin. Aya kemana tah? Ini teh ngobrol-ngobrolkeun ijazah anti sepuh. Mun aceng hayang dipanggil zarah ku mah wali, ka wali eta. Hayang ka mana zarana aceng anu? Eta teh ngado ka Allah. Gusti mugi Gusti ngarizkian ka abdi, ka keluarga abdi, ka incu abdi, ka pamajikan abdi, ka anak abdi zarah ka tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, sareng zarah ka para wali-wali anjeun anu aya di negara Baghdad, nu aya di negara Mesir, nu aya di negara Yordan, Palestina dan lain sebagainya. Atuh moga-moga urang ge kana nasibkeun kunaon kitu. Deh cenah ti mana? Ulah kitu. Bawa aya angin puyuh kakak kabawa ke ditu. Oke, blang be ka Baghdad. Balikeun pulunga puluh ka mana? Iya geus kieu ye. Hantem deui ku angin puyuh. Bluh be ka Merak, brus be ka laut. Ulah leutik ate.
Zarah teh urang di makom wali. Nu mantak urang kudu zarah Pak di makom wali, urang jalma bodoh. Urang jalma lain ahli ibadah loba doraka. Zarah ka makom wali. Tah. Allah nyimpen malaikat di eta luhureun makom wali. Anu mana eta malaikat nyetorkeun pangabutuh urang melalui solehna ieu wali ka Gusti Allah. Buka ke dina kitab Johar Tauhid nu jelas bae keterangan. Mantak di dia perlu ngaji eta di dia perlu ngaji. Mantak jelema paling ngulungguh tilok daek ngaji. Enggak segitu. Bo, terus kan? Nah iya. Salah hadirin, anak orang nah orang kudu cinta ka jalma sok. Sabab jalma soleh mancarkan cahaya positif. Masya Allah. Tak iya lebah dia bapak-bapak ibu-ibu, anak-anak orang, lamun hayang anak jadi soleh, indung bapak nadaik ngamal soleh. Nuka dua, pala hadir kudu cinta ka orang soleh. Nuka tilu serahkan ka ustadna. Udah letik hati, ya Imam Ghazali gitu, Ki Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi. Bapak nang doa ka Allah. Gusti, iya abdi lain tenarima ti kodar Gusti. Abdi hirup kos kieu, Masya Allah, kunaon iya abdi teu doang wali anu, kunaon iya abdi teu doang wali anu, kunaon iya abdi teu doang wali anu. Boga pakom darajat anu luhur di sisi anjeun ya Allah. Abdi mah geus kagok geus kolot Gusti, tapi abdi pasihan hadiah ku Gusti supaya putra-putri abdi kos wali eta. Nah doa bapana Imam Ghazali diijabah ku Allah. Gaduh putra no pertama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Duka dua putrana diaran Ahmad. Jadi wali gede kabeh. Bapak nama tukang benang. Tukang padagang benang. Ih, lalu hati. Nah kemana dia? Nah masantren. Nah, dia tukang ngojek, tingkuh dia jadi kiai. Atau masantren mah ulangan niatan jadi nanaon. Ngan lamun balik di pasantren, ulah sieun teu jadi nanaon. Gitu. Ulangan niatan jadi ngan lamun geus balik ka imah ulah sieun teu jadi ka ngajuru menta cai ka saha atuh ja eta padahal mah teu belajar teh ilmu babari ngajuru teh tah mangisnen teh ha datang ka kiai assalamualaikum salaman aduh pasawo pamajikan kula ngabedolkeun pot ngabedolkeun nyebutna ge tetep ngapaksa kiai baca bae naon bae Allah anu ngijabah mah leres deh dan nyareat tuh Pak Bu dibere putra mementa ke Allah Imam Ghazali jeung Imam Ahmad wal hadirin wal hadirat. Imam Ghazali ngaranna Muhammad boga adi ngaranna Imam Ahmad. Dia sangat luar biasa lantaran doa kolot kakak udah dikate neukna dia sakola luhur teuing mau jadi camat dia atuh sabaraha teuing jadi naon tah geura bae pendidikan laksanakeun isukna SD tos dohorna madrasah tipe tingna kita belajar maca Quran kita praktek usolli praktek salat praktek rukun wudu ieu jelema kuali loba nu teu bisa maca Quran loba nu teu bisa bab salat mantap atuh eta kiai ajarkeun masyarakatna mun bab salat praktekeun cukup kiai nerangkeun praktek ajak manusia salat ajak rajin berjamaah, ajak supaya tobat ka Gusti Allah. Cukup masyarakat nu barodo mah ajak kos kitu. Ulah nerangkeun bab hakikat bab tarekat. Misang ge can barecus. Sampai wudu ge can barecus. Ajak jelema kita tobat ka Allah. Sakumaha Nabi Allah Isa ngomongkeun, "Kun kat-tabibil hadik yatrahu dawa fi mawdi'id da." Jadilah Anda seorang dokter yang cerdas yang bisa memberikan obat kepada pasien sesuai dengan dosis apa yang diderita penyakit oleh pasien.
ya budak ringna panas umurna 7 tahun bere anu paracetamolna ukuranna sakean ina sakean budak leutik dibere nanti ngaranna obatna nu dosisna nuhun lain cager eta ngelel kun katabibil hadik yatrahu dawa fi maudi'id da. Jadilah Anda seorang dokter yang cerdas yang bisa memberikan obat kepada pasien sesuai nu diderita ku eta pasien penyakitna umurna berapa tahun penyakitna naon imah batur nyeri beuteung diberi obat paru-paru. Kamu di akhir zaman kieu ngas di akhir zaman ngaji ulah tinggalin seminggu sekali sholat narapihan muncan bisa ke masjid ulah sampai ninggalkan sholat wayahna ulah sampai ninggalkan ngaji bal hadirin jeung sing alakur jeung tatangga sing alakur jeung paduluran ulah urang pori teh kababawa nu aya dina medsos siling tembak siling anu naon nu dipasinikeun kiai jeung kiai digerlutkeun habaib jeung habib digerlutkeun saha untung nu keprok perang kafir saha nu rugi urang naon kauntungan anak kartos bu anak orang didik supaya aya akhlakan supaya adaban nah insya Haji Jamaluddin gini pang benerna loba doraka kula ge ka maksiat kula teureun di beuteung kula barang haram ngabadag lumayan ibadah kula sangheu untuk kula nerangkeun bab berjamaah kula ge loba bolong teu berjamaah salat duha kula ge loba bolong witir makomo lumayan ngan moga-moga aya taufik hidayah ti Allah amin. Nah dua deui mah urang terangkeun kita tahu hareup iraha bae waktuna geus penting bisa jam 20 menit pulang ngomong moga-moga aya manfaatna oh hapunten anu kasuhun leres bae hidayah taufik ti Allah lepat kadoa batas al-faqir Haji Jamal Kiai Miftah Fauji Tasikmalaya anu asal orang Pandeglang menuju dirawat di rumah sakit pedang-pedangkeun mugi-mugi ku Allah sing diangkat panyawatna amin sing dipanjangkan umurna disehatkan dari badana sehingga bisa eksis dakwah kan menyebarkan agama Allah khususan disifai murati Kiai Haji Miftah Fauji bijahi Sayyidina Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hampurannya kula bisi ngomongna kasar ngomongna hatina teka harti ngomongna kos kitu ieu para hadirin kutilam sonona kula be ka urang dieu bura mangisnennya kepada kiai turun kepada sepuh kepada jamaah sakitu nu kapiatur billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.